Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat, hayya 'alal salat, hayya 'alal falah, حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat anu sami-sami ngharep ridho Allah. Kaiji hati berpesan ka sadaya jamaah anu hadir supados urang sapapaosna takwa ka Allah, nurut sagala piwaranganana, nebihan sagala panyarekna, supados urang sadaya bahagia dunia, bahagia akhirat, sejahtera lahir sareng batin. Kedua, hati berpesan ka seluruh jamaah dimanapun ayana, aya tugas malaikat anu ngajaga tiap-tiap pintu masjid dina dinten Jumat. Itu hadis Bukhari, Pak. Aranjeuna ngabsen fal awal satu demi satu. Jadi para hadirin anu hadir teh dicatat ku malaikat dimanapun para bapak jumahana. Persen simkuno ina mansen tugas khutbah di tempat. Di mana imam parantos naik mimbar, maka malaikat tutup buku. Aranjeuna ngupingkeun khutbah imam. Dentena anu jumaahan teh Pak, sanes para bapak wae. Termasuk juga para malaikat. Karena itulah simkuring ngajak ka sadaya, ieu namina gen tanbih pepeling. Pamitiasa jumaahan mah rada gesit lah. Ya, gesit. Ulah sampai ka payunan imam cali kana mimbar.
Jadi jamaah teh udah awal. Pembeaina waktu duhur jam 12 kirang seperapat. Ya para bapak mah persiapan mah jam 11. Cekap. Itulah. Nah pepeling tisim kuring. Jadi kalesan para bapak Jumahan di dia dimanapun lah. Di mana dinten Jumat segera ulah sampai kasiangan kapanerian ku imam naik kana mimbar. Sabab malaikat tutup buku. Aranjeunna calik ngupingkeun khotbah. 2, katilu. Eusi khutbah ayeuna hatib nyanak judul nyaeta as-sidqu. Sanes kukap, tapi kukop. As-sidqu. Cek bahasa Ciamis hartosna jujur. Di antawis akhlak Rasul nyata nu opat anu ngetop populer siddiq lurus nya ku anjeunna dijabarkeun dalam akhlak kehidupan sadidinten gaduh sifat shodiq lurus. Hiji sahabat madhab ka Rasul, ya Rasulullah tuduhkeun abdi kana hiji jalan anu nyababkeun abdi tiasa lepet surga. Itu pertarasan pertama. Kedua, ya Rasul abdi tuduhkeun kana hiji jalan anu nyababkeun abdi lebet ka neraka. Ieu pertarosana simpel, pepel, munel. Cek urang Ciamis mah pondok betekok. Tuduhkeun abdi kana jalan anu nyababkeun abdi lebet kana surga. Pertama, ya Rasul abdi tuduhkeun deui jalan anu nyababkeun abdi lebet ka neraka. Rasul ya pribadi ya Muhammad, tapi disebutnya juga kan Rasulullah. Kumaha jawaban Allah terhadap si penanya model tadi. Ya satu tasna Jibril rengse macakeun wahyu, Rasul ngadauh kasih penanya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalul abdu yataqarrabu bir sidqi hatta yuktaba indallahi siddiqon. Itu jawabannya gitu Pak, bahasa asli. Wa yakum wal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujuro yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulus kidba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Bahasa Ciamis kirang langkung hartosna kieu Pak. Riksa pertahankeun ku anjeun jujur. Sabab jujur nuduhkeun kana kahadean. Kahadean nuduhkeun kana jalan surga. Lamun jalma terus jujur, walau dicatet jelma anu jujur. Tapi pahing jauhan ku anjeun bohong. Sabab bohong nuduhkeun kana kamaksiatan, kadurjanaan. Sedengkeun kadorakaan nuduhkeun kana raka. Lamun jalma tetep resep seneng bohong, walau dicatat tukang bohong. Jawaban cukup. Cek bahasa Ciamis mah simpel, pepel, munel. Kan kanggo urang mah ke hartos Pak eta teh. Henteu kudu di komentar, geus mun anjeun hayang asup surga hirup teh kudu jujur gitulah. Ya, lamun anjeun mung asup ka neraka hirup bohong gitu. Hayang asup ka neraka mah. Itu jawaban si Ami. Tapi tangtos kang urang can ngartos. Jadi hartosna jujur teh naon atuh Pak? Atuh kedah kumaha urang ngajaga eta kejujuran. Para ahli ngajelaskeun as-sidqu at-tawaqi an mutawaatin nafsi. Jujur teh nyata ngariksa diri tina nurutkeun hawa nafsu. Pasti lamun para babitaros, Pak, naon jujur? Bener. Jadi bener teh naon? Jujur. Ya jujur teh naon? Bener. Bolak-balik bokong sair lamit. Jadi hartosna jujur teh ngariksa diri tina nurutkeun hawa nafsu. Tuh, titik.
Pelaksanaanana Al-Ghazali nerangkeun kitabnya Ihya Ulumuddin Babul Akhlak. Realisasi pelaksanaan jujur tadi aya genep, Pak. Pertama, jujur dina ucapan. 2, jujur dina perbuatan. 3, jujur dina himmah, kayang. 4, jujur dina niat jeung tekad. 5, jujur dina pelaksanaan niat jeung tekad. Jujur nu kagenep dina pengakuan agama. Tah eta, Pak. Jadi genep rincianna teh. Lamun seseorang hoyong lebat kana surga. Pertama, jujur dina ucapan. Bicara dengan sabenerna, saujratna, sesuai dengan fakta. Bicara. Ya. Karena itulah fungsi letah teh aya 4, Pak. Pertama, sebagai alat informasi. Abi nyanggam di para bapak, para hadirin sadaya, bahasa Ciamis, bahasa Sunda, merek keterangan jeung penerangan. Khoti binasa bi qadri ukulim, ajak manusia bicara menurut daya talar maranehna. Urang Sunda ya Sunda, Jawa ya Jawa, Melayu ya Melayu. Ya, sebagai alat informasi. Lamun urang maparin keterangan, bicara dengan sejujurna. Naon anu diucapkan teh sesuai jeung hati nurani gitu, Pak. Jujur dina ucapan. Yang kedua, alat komunikasi hubungan jeung kepada manusia. Urang sebagai manusia sangat hajat jeung manusia dengan istilah bahasa Quran hablum minanas. Vertikalna hablum minallah, yang kedua horizontalna hablum minanas. Naon digunakeun hubungan jeung manusia dengan istilah ilmu fikih disebut muamalah adabiyah, muamalah madiyah. Itu, Pak, khusus belajar ilmu fikih khusus. Jadi urang teh hablum minanas sebagai alat komunikasi. 3, sebagai alat zikrullah, alat zikir. Para bapak maos tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah ngagunakeun lidah. Nu kaopat sebagai alat lagun sia-sia ucapan untuk berfungsi teu berarti. Nah itu, Pak, fungsi letah. Jadi orang bicara dengan jujur sesuai dengan fakta, dengan nyata. Ulah direkayasa A, B gitu. Yang kedua, jujur dina perbuatan. Perbuatan seseorang adalah refleksi jiwa seseorang gitu, Pak. Ya. Cek Rasul Allah wa inna fil jasadi mudghah. Fa in sholat shoha jasadu kullu. Wa in fasadat fasal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ingat dina diri manusia teh sakepeul getih. Di mana lurus seluruh anggota badana. Di mana bengkok seluruh anggota badana. Kanyahokeun ku anjeun, itu adalah hati nurani manusia. Jadi perbuatan itu adalah gambaran refleksi jiwa seseorang. Sek ilmu jiwa mah kalakuan jamaah tempo we dohirna. Eta teh gambaran hatena gitu. Matak cek para pakar, hati teh ibarat raja. Di mana rajana lurus, ya rakyatnya lurus. Ai anggota badan mah kumaha cek sang raja. Karena lagi rakyat. Karena itulah di dalam perbuatan orang itu kedah jujur sesuai jeung gambaran hati nurani. Yang ketiga, jujur dina himmah kahoyong kuring migawe ieu perkara teh teu hayang viral, populer, kamasyhur, ya, terkenal, teu ikhlas karena Allah. Tuh, seluruh amar memang dasar itu lho, Pak. Ikhlas karena Allah, bukan karena oleh, karena Allah. Teu hayang kamasyhur, teu hayang viral, teu hayang populer. Tilu jalma perjalanan di padang Sahara, Pak. Urat ageungna we. Ya. Ujug-ujug lebet batu nyocokan guha. Cek para bapak kumaha kira-kira? Pan bingung. Ya, itu sandiwara Allah sengaja. Nyocokan liang guha. Cing kumaha? Sikap eta jalma tilu. Cek numpang gedena, eueuh deui urang teh ieu hati tawasul ku amal anu dilakukan secara ikhlas, secara tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, namina juga curhat, Pak, tapi budak ageungna we. Abdi teh pada mulan ngangon domba,
hasil usaha abdi can wantu dipaparikeun ka garwa jeung ka putra sateu acan dileueut ku biang gitu. Tah Gusti, lamun eta amalan abdi teh bener-bener ikhlas karena Allah, mugi Gusti nebihkeun tina ieu mara bahaya. Maka eta batu ngageser pas sakedik. Cek orang Ciamis disebutna melenge. Oh, tinggal ente. Ya Rob, abdi teh baheula jadi saudagar, juragan, boga karyawan, laguna digaji, ya mabur. Akhirna eta upah jelema diberikan kana tatanan jadi pakaya. Satu saat datang, mana upah abdi nu baheula? Tuh. Ulah nyongkun Abdullah henteu, tuh harta maneh. Tah Gusti, lamun eta amalan abdi teh ikhlas karena Allah, mugi Gusti nebihkeun tina ieu mara bahaya. Maka eta batu lengser sakedik jadi molongo. Bahasa Sunda kada pinter, melenge molongo. Istana astana gitu. Pada kitu bahasana. Tinggal ngukatilu, ya Rob, abdi kapungkur kabengbat ku hiji istri, berbagai macam cara dirayu tapi tetap nolak. Keun, satu saat aya pangbutuh, hajatna terpenuhi. Ngan waktu kuring rek midama cek bahasa nama asusila, cek eta istri anta takhafullah, anjeun kudu sieun ku Allah. Kuring ngejat tina eta ranjang, tah Gusti lamun ngejatna abdi ikhlas karena Allah, mugi Gusti nebihkeun tina ieu mara bahaya. Akhirna eta batu dengan sendirina locot, sandiwara saha Pak? Allah. Pertama ringkesna, pertama jalma anu hade ka indung bapa. Tulus ikhlas karena Allah, bukan ada udang di balik batu. Nu kadua jadi saudagar, juragan anu jujur, mikeun hak batur. Yang ketiga, jalma anu pakem rem imana, sanajan geus ngaluarkeun harta teu jadi masalah. Sebab kuring sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Pak. Jadi jujur dina hayang teu hoyong viral, masyhur, populer. Rajon migawe hiji perkara, hoyong masyhur, hoyong populer itu mah lain urusan, namanya ria. Yang ketiga, keempat, jujur dina niat jeung tekad. Contoh lah nu gampil, cek bapak teh lamun abdi sukses menang rezeki, ek dibikeun lah anu miskin, bantuan-bantuan sosial, ibadah sosial, keperluan umum dan lain sebagainya. Ditakdirkan usahana sukses. Berhasil tajama teh, niat anu hade teh erek ngaluarkeun cenah rezeki. Tapi kahade setan pintar Pak. Awas, aya kerjana setan di dalam hawa nafsu. Al-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Setan ngajangjikeun ka maraneh kana kafakiran, marentah ka maraneh koret. Wah, nah saya capek bibikeunna. Usaha-usaha maneh. Bikeun maulah kabeh 0,1% we lah. Gitu Pak. Apakah niat orang anu suci akan sukses? Belum keruan. Coba iya sang setan sing penggoda. Matak nuka 5 ada hubungan jeung nuka 4. Niat jeung suci teh laksanakan. Karena ada rintangan, ada kendala. Coklah para bapak sok karaos lah. Sok harebosna hate. Rek ngalakukeun kahadean tapi kenyataanna blong. Gusti engke abdi barek tahajud. Perintara atuh engke mah erek niat sare kabablasan saya jam 7. Bisa dilaksanakan? Henteu. Karena setan geus lah ditiupan tah. Wah. Talian diikat. Wah, kadua. Wah, katilu geus bablas sampai jam 7. Hatur nuhun cek setan. Apakah sukses? Mata kade di mana niat suci para bapak melakukan sesuatu laksanakan. Karena kendala ringan pasti terjadi, terutama datang ti sang setan. Terbatas pahut bani. Yang terakhir jujur dina keyakinan agama. Jadi ngaran takwa teh lain sakadar letah doang. Takwa nya babari, tapi realisasinya bagaimana tuh? Ya. Itu Allah berjanji tilkal jannatu nurisu man kana min ibadina taqiyya. Tuh itu surga, kami dibariskeun eta surga ka jalma anu kain waktu di dunia takwa. Jadi lisan ngikrarkeun, hati meyakinkan, perbuatan yang ngerjain. Itu namanya mukmin
muslim, muhsin. Karena banyak orang ngaku Islam tapi realisasi nihil. Cek para pakar mah aya Islam nominal, aya Islam ritual, aya Islam sosial, aya Islam mistikal, ada Islam ideologikal. Lieur menyebut lagi. Pertama nominal ngaku doang, KTP Islam ngelakukan syariat gak mau. Dongeng gimana ya? Pengakuan doang, harus lurus, jujur sesuai dengan keyakinan, keyakuan. Eta Pak, dina pelaksanaan takwa. Ya, jadi ulah sakadar ucapkeun doang, tapi kudu dilaksanakeun. Nya anu kagenep tadi, Islam ideologikal, lahir batin melaksanakan dengan tulus, dengan ikhlas. Tapi Pak karena waktu terbatas, jadi seseorang bisa menyebabkan masuk surga teh jujur. Ya, nu genep tadi. Saudara Al-Ghazali na kitabna. Pertama, jujur dina ucapan, 2 jujur dina perbuatan, 3 jujur dina himmah kahoyong, nu kaopat jujur dina niat jeung tekad, 5 pelaksanaan jujur niat jeung tekad, nu kagenep jujur dina pengakuan agama jeung pelaksanaanna. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana billahi wa yaumil akhir wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat anu sami-sami ngharepkeun ridho Allah. Kanggo ngalempetan khotbah nu kadua ieu hatib ngajelaskeun dina rentetan hadis anu tadi kadua. Pahing jauhan kumaneh bohong. Eji orang Badwi madep ka Rasul, ya Muhammad, kuring terek asup Islam tapi ulah ditah salatnya, ulah ditah saum, ulah tah zakat. Itu usulna teh Pak. Ulah titah salat, titah saum, titah zakat. Rasul ngawalar, la khairu fi dinin la rukuha wala sujudaha. Hadena atuh beragama, tara salat mah, tara zakat mah, tara saum mah, tos bahasana ponok tapi betekok. Ya Rasul, abdi teh dina pelaksana agama teh berat. Karaosna teh. Cek Rasul, sanggup maneh ninggalkeun bohong? Enteng atuh ya Rasul ninggalkeun bohong mah tiasa lah. Nya geus sakitu ti kaula mah. Sanggup teu ninggalkeun bohong? Sanggup. Gitu walarna Pak. Geus datang ka aing mah bingung. Mau ditanya ku pamajikan salat henteu. Jeung cek Rasulullah ngabohong. Jadi bingung Pak. Mun cek Rasul naras maneh ngaji henteu. Cek Rasulullah bohong. Jadi akhirnya bingung. Ku kabingungan tadi maka manehna jadi seorang muslim anu sejati gara-gara ninggalkeun bohong. Ya. Aya memang bohong anu disyariatkeun ku agama 3 tempat. Pertama, dalam peperangan mengatur strategi teknis perang teh kumaha. Aya namanya ngabohong dina peperangan teu nyarita geus saujratna. Yang kedua, ngaislahkeun jalma anu sengketa pasea. Malum nuju emosi bisa terjadi pertikaran darah. Naon hal-hal anu diharapkeun urang ngabohong sabenerna. Boleh. Anu katiluna ngaislahkeun pembicaraan suami istri. Ari istrina teh masak angeun hilap teu nganggo uyah pan hamar. Ceuk salakina teh, aduh Pak, Bu, teu aya pasakan anu seenak pasakan ibu, rasain Bu. Idasaan teh heueuh hamar. Ngabohong teh salakina teh. Tujuanana pikeun nyugemakeun. Luar daripada itu sangat tercela bohong. Karena itulah cek Rasul, iyyakum wal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Ma yazalu rajul yataharal kidbah hatta yuktaba indallahi kadzaban. Pahing jauhan ku anjeun bohong. Sabab bohong nuduhkeun kana kadorakaan. Kadorakaan nuruhkeun kana raka. Raka nuruhkeun kana jalan kacilakaan. Lamun jalma tetap senang bohong, walau dicatat tukang bohong. Tah eta Pak siga nama enteng. Mangga laksanakeun. Kita hidup secara lurus. Tadi terus dicil genep. Nu kadua jauhi bohong. Waktu anu terbatas. Mudah-mudahan khutbah simpel ya bisa dikaji, dipelajari, dipraktikkan dalam kehidupan orang sedih dinten.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.